Pak, anu abdi kumaha tos jak sese? Ke antosan sekedapnya, ieu masih kene ngurus anu teh Dede. Antosan sekedap. Pak, lupa tuh kumaha? Ke apa sekedap balanya? Abdi masih kene nguruskan anu pawawan. Antosan sekali deui nya. Kumaha, Pak? Menurut Paknya? Eta, kira. Tong hilal. Sampurasun, aduh. Rampes, mangga calik Bu. Mangga. Rumah, ari nu abdi teh terus disitu. Oh, Ari soal bunga mah teu masalah, keur abdi mah sabaraha wae oge. Nu penting poe pisan abdi kudu aya duit sapetu. mun biasanya ini sesuai sama anu pesanan ibu ini we atuh. Terus dibeakeun ka abdi teh ya. Mun. Ceheula, cicing. Ya, kanggo Cidede lah. Puntennya tong hilal 30%. Siap. Mangga. Atuh. Ari anu abdi mana? Oke, antosan sekedapnya, Sok, cari kali di ini. Pak Wawan, ke sekedapnya. Ah, iya lah, Pak Wawan mah iya nya. Ini mah tekedah nambut, kanggo apa we. Kanggo apa? Misalkan tenan, abdi bade teh kanggo bos semuanya. Oh, ieu teh pinjamanan listrik. Ya, siap. Ya, terus terus. Mangga, beli jeung. Piknik yuk. Ibu. Ayo, Bu. Ayo. Soalnya enggak Ibu. Ibu. Kedap, atuh saatu. Itu can acuk-acuk mana? Nya, bekal keur barudak. Cai-cai keur
Ayo. Bapak, ayo tuh Pak. Sabar. Ini dari kemana tuh? Jalan-jalan. 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 Bapak, ayo atuh Pak. Ini teh sabar. Ayo mah. Sabar pisan aing. Tenang. Tenang. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Teh sabar pisan aing. Ayo pada. Ini teh yang pemilihan RT. Bu Mas, oleh-oleh Bu Mas. Ibu, arimunya sampai ke di mana? Di mobil kayaknya beberes kayaknya kan dulu tuh. Di mobil. Mangga lajengkeun. Kunci mana Pak? Ayo buka. Tenang, tenang Bapak Ibu. Tenang. Pemilihan RT patos reksi. Dan urusan Pak Dudung mah abdi sareng Pak RT nu enggal nu ngareksi. Ayo Cipayunnya, saya pulang Cipayun. Janten barang jaminan serat-serat tanah oge kantong artos sadayana dipaling. Sumuhun Mang Mitra. Sumuhun. Ke barang jaminan sareng serat jaminan naon eta teh? Apunten Mang Mitra, apunten. Janten salami ieu teh abdi pun bojo ngarentenkeun artos. Jaminan nama seueur tiasa serat tanah, emas, serat mobil. Naon we sadayana barang anu tiasa ku abdi dijantenkeun jaminan. Abdi menganggap artos 30%. Edas 30%. Mitra, maksud kurang mah bade nulung kamu butuh nah kamu susah ya penginten 30% nya etamanya buru kanggo urang terpaksa apa Jadi Mas sareng Pak Dudung. Nah teu terang eta teh lepat. Terang abdi rumaos eta teh lepat. Tapi da ayeuna tos kajantenan. Ya, urang mah mung nyuhunkeun Mang Mitra tuluy pangdoakeun urang duaan. Tangtos Pak Dudung. Gusti kersa nulungan. Pangandika Gusti oge nyangenkeun kieu. Jalma
anu ngarentenkeun duit kanu miskin, hasil kabeungharanana bakal ragrag kanu nyaah kanu miskin. Salami ieu Pak Dudung, Ibu Imas tos tega nyiar untung tinu buntung, nyiar kauntungan tinu kalempohan. Di mana atuh buktos ulas asih Gusti na. Sakedahna Pak Dudung sareng Bu Imas kedah nyontok tuladan Gusti Yesus, di mana anjeunna mika asih ka sasama. Saresna kedah kitu pan. Mun sakedah nama gitu, tapi tetap abdi teh ayeuna rumaos ieu mah ditanggung lah, ieu mah kalepatan abdi. Abdi tetap hoyong nyuhunkeun doa timang mitra supados abdi pun bojo tiasa ngalarapkeun naon anu janten parentah Gusti ka urang, supados urang teh tiasa mikanya kasasama sareng abdi tiasa dilepaskeun tina borogon ieu anu janten beban ayeuna kanggo abdi. Tulungannya Mang Mitra. Mohon mangga tuh urang sami-sami ngadoa. Duh Gusti, hatur nuhun dina mayunan karerepet Padudung sareng Bu Imas. Gusti maparin hikmat wijaksana, paparin bongbolongan supados naon anu kaalaman ku anjeunna janten palajaran henteu ngarentenkeun deui, tapi tetep mika asih ka sasama janten berkah kangge sasama. Berkahan sareng paparin kakiatan Padudung sareng Bu Imas. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos neneda sareng ngucap syukur. Amin. Amin. Atur nuhun Mang Mitra. Atur nuhun Pak. Sing kiat, sing tabah, nuhun. Udah mau deui. Udah kenceng, hatur nuhun.